dengekeun ku sia koplok tah ku sararia goblok darengekeun tah jelema pinter mah loba jeung babari di teanganana jelema pinter mah koplok tah tapi lamun neangan jelema anu jujur anu ngabdi anu mikirkeun ka rakyatna hese anjing tah bisi nalah kumaha ge tapi untung goblok di provinsi Jawa Barat aya Padedi Mulyadi gubernur tah untung manehna mah transparan jeung masyarakat teh masalah anggaran ge goblok tah darengekeun ku sia anu matak ulah ngagugoreng we Padedi sia teh masalah anggaran ge transparan ka rakyat Padedi mah kitu atuh jadi pamimpin mah goblok sia teh ulah ngararomong ka mana wae koplok untung di Jawa Barat tah pokona mah hese neangan pamimpin anu transparan jeung pro ka rakyat geura Padedi mah nya nanaon teh hayo nyieun pembangunan nyieun naon teh ke rakyat tapi sararia pagawean teh nganggo goreng wae goblok sia mah timbale gue hirup teh da eta sia mah tuh da hirup teh ku tara ngopi koplok hirup mah kudu ngopi lamun isuk-isuk teh ameh otak sia teh eling gitu lamun jelema tara ngopi mah teu areling goblok mesin ala kumaha ge wani diadukeun aing mah tah